Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi. Al-hadithu thalith. Al-hadithu ari hadith athalithu anu nomor katiluna. An Abi Abdirrahmani katampi ti ramana Abdurrahman Abdillah ibni Umar bin al-Khattabi tegesna Abdullah putra pamegetna Umar bin Khattab. Rodia muga mikarido saha Allahu Gusti Allah anhuma ti itu Abdullah sareng Umar bin Khattab. Qala eta ngadawuh itu Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kana lapad anu neme. Sami'tu parantos nguping abdi Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin ilaih kana hadits anu neme. Bunia dibangun naon al islamu Islam ala khamsin di atas 5 perkara. Syahadati an tegesna kahiji nyaksikeun kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya Tuhan anu hak diibadahan illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta seorang utusan Allah. Wa iqamis sholati sareng kadua ngadirikeun salat, wa itaiz zakati sareng katilu mayar zakat, wa hajjil baiti sareng kaopat munggah haji ka Baitullah, wa saumi Ramadhana sareng kalima puasa dina bulan Ramadan. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits saha Al-Bukhariyu Imam Al-Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al-haditsur rabi'u ari hadis anu kaopatna. An Abi Abdirrahmani katampi ti ramana Abdurrahman Abdillah ibni Mas'udin tegesna Abdullah putra pamegetna Mas'ud. Rodia muga mikarido saha Allahu Gusti Allah anhu ti itu Abdullah bin Mas'ud. Qala eta nyarios itu Abdullah bin Mas'ud haddatsana kana lafad haddatsana. Haddatsa parantos nyarioskeun parantos nyaritakeun na ka abdi sadaya saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bari ari itu Rasul as-sadiqu eta jalmi anu jujur anu bener al-masduki anu dibenerkeun terutama dibenerkeun ku Allah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi kana hadits anu neme. Inna ahadakum sayaktosna salah sahiji ti maraneh kabeh yujma'u eta dikumpulkeun naon khalquhu penciptaanna itu ahadakum fi batni ummihi di lebet patuangan ibuna itu ahad arba'ina dina salami 40 naonana yauman dintena nutpatan barina caimani. Tsumma yakunu tuluy kabuktosan itu ahadukum alaqatan eta jadi getih. Mithladalika samisil itu yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutpatan atawa arba'ina yauman. Tsumma yakunu salajengna kabuktosan caimani mudgotan eta daging kintel. Mithladalika samisil itu arba'ina yauman we ngarah gampang. Tsumma yursalu salajengna diutus ilaihi ka itu ahadakum saha al-malaku seorang malaikat payang fuhu turuy niup itu malaikat fihi dina lebet itu kholquh atanapi ahadakum ar-ruha kana ruh wa yu'maru sareng diparentah itu malak bi arba'i kalimatin kana 4 pirang-pirang kalimat. Bikatbi rizkihi tegesna kahiji nyeratkeun kana rizkina itu ahadakum wa ajalihi sareng kadua nyeratkeun kana ajalna itu ahadakum wa amalihi sareng katilu nyeratkeun kana amalna itu ahadakum wa sareng kaopat ari itu ahadakum sakiyun eta anu cilaka aw saidun atanapi anu bagja takdirna wahwa sakiyun aw saidun.
Fawallahi maka demi Allah alladzi zat la ilaha teu aya pangeran anu hak diibadahan saha gueruhu salianti Allah. Inna ahadakum sayaktosna salah sahiji ti maraneh kabeh layak malu yakin pasti beramal itu ahadakum bi amali ahlil jannati kana amalan penghuni surga, hartina amal baik. Hatta ma yakunu sehingga yen bukti bainahu eta tetep di antara itu ahadakum wa bainaha sareng di antara itu amal atanapi jannah naon illa dhiraun angin sasiku payasbiku teras mayunan alaihi ka itu si ahadakum naon alkitabu seratan paya malu teras bakal beramal itu ahadakum biamali ahlin nari kana amal penghuni neraka fayadhulu tuluy bakal asup itu ahadakum ha kana itu nar. Wa inna ahadakum jeung sayaktosna salah saurang ti maraneh kabeh layak malu yakin bakal beramal itu ahadakum bi amali ahlin nari kana amal penghuni neraka hatta mayakunu sehingga yen bukti bainahu eta tetep di antara itu ahadakum wa bainaha jeung di antara itu nar naon illa dhiraun angin sasiku payasbiku teras mayunan alaihi ka itu ahad naon alkitabu seratan faya malu tuluy bakal beramal itu ahad bi amali ahlil jannati kana amal penghuni surga faya dakhulu tuluy bakal asup itu si ahad ha kana itu jannah. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al haditsu ari hadis al khamisu anu nomor kalimana an ummil mukminina katampi ti ibundana orang-orang beriman. Ummi Abdillahi tegesna ibundana Sayyid Abdullah, Aisyata tegesna Sayyidah Aisyah radhiya muga ngaridwan saha Allah Gusti Allah anha ti itu Sayyidah Aisyah. Qalat eta nyarios itu Sayyidah Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan anu neme. Qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun kana hadits anu neme. Man ari saha jalma ahdatsa eta nganyar-nganyar itu man atanapi berinovasi itu man fi amrina dina urusan kami hadza anu ieu nyatana tentang agama ma kana perkara laisa sanes itu ma minhu eta tetep tina amrina fahuwa mangka ari itu man raddun eta anu ditolak. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha al Bukhari Imam al Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat li muslimin nu tetep itu riwayat kagungan Imam Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ari lafad hadis anu neme. Man ari saha jalma amila eta beramal itu man amalan kana hiji amal laisa anu sanes alaihi eta tetep atas itu amal naon amruna urusan kami fahuwa mangka ari itu man raddun eta anu ditolak. Al haditsu sadisu ari hadits nomor kagenepna an Abi Abdillahi katampi ti Abu Abdillah ramana Abdillah An-Nu'mani bin Bashirin tegesna Nu'man bin Bashir radhiya muga ngaridwan saha Allah Gusti Allah anhumati itu Nu'man sareng Basir. Qala eta nyarios itu Nu'man sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kana cariosan anu neme. Sami'tu parantos nguping abdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu barina ngadauh Rasul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun kana hadits anu neme. Innal halala sayaktosna halal bayyinun eta anu jelas wa innal harama sareng sayaktosna haram bayyinun eta anu jelas wa bainahuma sareng eta tetep di antara itu halal jeung haram
umurun ari pirang-pirang perkara, mustabihatun pirang-pirang anu saliru, layak lamu anu teterangen hunna kana itu umurun mutasyabihat, saha kathirun mayoritas minan nasi ti manusia. Paman mangka ari saha jalma ittaqo eta ngaraksa itu man asubuhati kana pirang-pirang perkara subhat, faqodistabroa maka nyata geus lubaran itu si man lidinihi manfaat pikeun agamana itu si man, wa irdihi sareng kamuliaanana itu si man. Waman sareng ari saha jalma waqa'a eta tumiba itu man pisubuhati dina pirang-pirang perkara subhat, waqa'a maka tumiba itu si man fil haromi dina perkara haram. Karroi barina tetep sapertoskeun jalmi anu ngangon pengembala, yar'a barina ngangon itu si roi haulal hima di sekitar ari hima teh tempat bernaungna raja, haulal hima di tempat bernaungna raja. Yusiku hampir-hampir itu si roi ayar ta'a eta yen poya-poya itu si roi fihi dina itu hima. Ala emut wa inna likulli malikin jeung sayaktosna eta tetep pikeun saban-saban raja himan aya tempat bernaung atau di dieu larangan. Ala emut wa inna himallahi jeung sayaktosna hima Allah, tempat bernaung Allah ieu teh kan tasbih. Jadi hima teh logatan we hima wae. Wa inna himallahi jeung sayaktosna hima Allah maharimuhu eta pirang-pirang perkara anu diharamkeun ku Allah. Ala emut wa inna fil jasadi jeung sayaktosna eta tetep dina jasad mudgotan aya daging. Idza soluhat anu di mana-mana lamun beres itu si mudgoh, soluha mangka beres naon al jasadu jasad kulluhu tegasna sakabehna itu jasad. Wa idza fasadat jeung di mana-mana ruksak itu si mudgoh pasada maka ruksak naon al jasadu jasad kulluhu tegasna sakabehna jasad. Ala inget wahia sareng ari itu mudgoh al qalbu eta hate. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha al Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al haditsu sabiu ari hadis anu nomor katujuhna an Abi Ruqayyah katampi ti ramana Ruqayyah Tamim bin Ausin tegesna Tamim bin Aus ad-Dari anu bangsa Dari. Janten ieu sahabat teh sahabat anu asalna teh orang Kristen anu lebet Islamna teh gara-gara terdampar di hiji pulau heg papenak sareng Dajjal anu ngariwayatkeun hadis tentang Dajjal. Tamim ad-Dari Rodia muga ngaridoan sahallahu Gusti Allah anhu ti itu Tamim ad-Dari anan nabiyya kana saktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adinu an-nasihah kana hadis anu neme adinu ari agama an-nasihatu eta nasihat. Kulna nyarios abdi sadaya liman kana lapad liman kanggo saha. Qala ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lillahi wali kitabihi wali rasulihi kana hadis anu neme. Lillahi ari itu ad-dinun nasihah eta tetep pikeun Allah wali kitabihi jeung pikeun kitab Allah wali rasulihi sareng pikeun utusan Allah wali aimmatil muslimina jeung pikeun para imam orang-orang Islam wa amatihim jeung orang-orang awamna muslimin. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha Muslimun Imam Muslim. Al haditsu tsaminu ari hadis anu nomor ka-8 an Ibni Umar katampi ti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma radhiya muga ngaridoan sahallahu Gusti Allah anhuma ti itu Abdullah sareng Umar bin Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana sayaktosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa kana hadis anu neme. Umirtu parantos diparentah abdi an uqatila kana yen merangan abdi an nasa ka manusa
hatta yashhadu sehingga yen nyaksikeun itu nas an kana saektosna kalakuan sareng tingkah la ilaha eta teu aya Tuhan nu hak diibadahan illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan sareng saektosna Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah wa yuqimus sholata sareng ngadirikeun itu nas wa yuqimu sareng ngadirikeun itu nas as-sholata kana salat wa yu'tu sareng mayar itu nas az-zakata kana zakat. Faida fa'alu mangka di mana-mana mari gawe itu nas zalika kana itu madzukur nyaeta sahadatain jeung ngadirikeun salat mayar zakat asomu mangka ngaraksa itu nas minni ti abdi dima'ahum kana darahna itu nas wa amwalahum sareng kana pirang-pirang hartana itu nas illa bihaqil islami angin ku hakna Islam wa hisabuhum sareng ari perhitunganana itu nas perhitungan amalna alallahi eta tetep hak Allah taala maha luhur Allah. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al haditsu tasiu ari hadis anu nomor kasalapana an Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah Abdurrahman ibni Sakhrin tegasna Abdurrahman bin Sakhr radhiya muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ti itu Abu Hurairah qala eta nyarios itu Abu Hurairah sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kana cariosan anu me sami tu parantos nguping abdi Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana haitukum anhu pajtanibu kana hadis anu neme ma'ari perkara nah itu parantos ngalarang abdi kum karanjeun anhu tina itu ma fajtanibu mangka kudu ngajarauhan aranjeun kana itu ma wa ma sareng ari perkara amartu parantos merentah abdi kum karanjeun bihi kana itu ma faktu mangka kudu ngalerjakeun aranjeun minhu ti itu ma mastata'tum dina salagi kawasa aranjeun pa inna ma ahlaka karna pastina wungkul geus ngaruksak alladzina kajalma-jalma min qablikum ti sateu acan aranjeun sadaya naon kathratu masailihim loba nanyakeunana itu si ladina min qablikum waqtilafuhum sareng ngabedaanana nyulayaanana itu alladzina min qablikum ala anbiyaihim ka pirang-pirang nabina itu ladzina min qablikum rawa parantos ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al haditsul ashiru ari hadis anu nomor ka-10na an Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah radhiya muga ngaridwan sallallahu Gusti Allah anhu ti itu Abu Hurairah qala eta nyarios itu Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana cariosan anu me qala parantos ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun kana hadits anu me innallaha sayaktosna Gusti Allah taala maha luhur Allah thayyibun eta zat anu maha indah anu maha seungit anu maha bagus anu maha baik layak balu barina teu nampi Allah illa thayyiban angin kana perkara anu sae wa innallaha sareng sayaktosna Gusti Allah amaro eta marentah Gusti Allah al mukminina ka pirang-pirang jalma anu iman bima kana perkara amaro parantos marentah Allah bihi kana itu ma al mursalina ka pirang-pirang utusan ka pirang-pirang rasul Pakola mangka ngadauh Allah Ta'ala mahalur Allah ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha kana dauhan anu neme ya ayyuhar rusulu he inget para utusan kulu kedah naruang aranjeun minat thayyibati tina pirang-pirang perkara anu sae wa'malu sareng kudu beramal aranjeun sholihan kana amal anu sae anu lulus, anu bener, anu hade. Wa qala sareng ngadauh Allah
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum kana dawuhan anu neme. Ya ayyuhalladzina he inget jalma-jalma amanu geus ariman itu ladzina kulu kudu naruang aranjeun min thayyibati ma tina pirang-pirang anu hade tina perkara rozakna geus ngarijikian kami nu agung kum ka aranjeun. Tsumma dzakara salajengna nyarioskeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula ka seorang lelaki yutilu anu ngalilakeun itu rajul asaparo kana perjalanana. Hartina ieu lalaki teh tukang pengembara geus lila dina perjalananna teh musafir traveler. Asy'ata anu kusut rambutna itu rajul akbaro anu berdebu itu rajul anu dekil yamuddu barina manjangkeun itu rajul yadaihi kana dua pandanganna itu rajul ngabeberkeun jadi ngadoa ilas samai ka langit. Ya Robbi he pangeran abdi, ya Robbi he pangeran abdi. Wamat amuhu bari ari kadaharana itu si rajul haramun eta perkara anu haram. Wa masyrabuhu jeung ari inumana itu si rajul haramun eta perkara anu haram. Wal mabasuhu sareng ari pakaiana itu si rajul haramun eta perkara anu haram. Wa gudia jeung disebehkeun itu si rajul bil harami ku perkara anu haram. Fa anna yustajabu maka rek kumaha diijabahna itu doa lahu pikeun itu si rajul hartina moal diijabah. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits saha Muslimun Imam Muslim. Al haditsul hadiya asyara an Abi Muhammadinil Hasan ibni Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.